Assalamualaikum, sampurasun, sahabat Ramaga Sadayana, kumada ramang. Alhamdulillah yang teh Kang Adan teh menuju lari pagi. Jadi buat kalian harus olahraganya supaya sehat walafiat. Nah kebetulan Kang Adan teh rute teh ke arah Gedong Walanda, Gedong Walanda. Jantan orang nyimpang ke kebun. Siapa tahu di sana ada makanan. Soalnya lapar. Jadi ayo let's go ke ditu. Nah, sahabat Ramaga Sadayana, alhamdulillah enak Kang Adan tos dugi ke kebun. Kita oleh rasa nuju melak aya daun bawang, terus aya jagung, aya sampe, aya cau, segala pokoknya mah. Nah paling ditu Kang Adan melak ieu aya pucai tos rada arageung. Jika nama urang eta nya urang masak pucai. Ngeunah jiga nama ya mumpung ieu cuacana alum jadi nu hanet-hanet gitu. Jadi hayu orang ngalah heula. Gimana? Oke teman-teman, ayana udah bersihnya tuh. Coba cek dia. Oke, udah bersih. Saatnya kita olah supaya bisa dimakan. Di Aram mau bisa. Ayo. Nah, sahabat Ramaga Sadayana, ternyata kita mau masak itu alat-alatnya gak ada. Dan juga bumbu-bumbunya gak ada. Jadi Kang Adan teh ini teh orang sulap lahnya. Orang sulap, orang bijilkeun ilmu pangaweruh teh cing. Kumaha ya? Panama bantuan ngadoanya, mudah-mudahan ieu cing bisa dimakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim jadi apa? Prok 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 bantuannya. Siap. Bim salabim jadi apa? Prok prok prok. Wow, pemirsa, alhamdulillah doa Kang Adan diijabah. Alhamdulillah ternyata ini Kang Adan tadi sudah sulap. Ini teh Kang Adan dipasak cing teh cing pakai anu lain-lain ongkoh gitunya, aya tahu aya naon. Alhamdulillah diijabah pemirsa. Nah pokoknya mau ilmu itu hubungi Kang Adan. Oke teman-teman, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Oke sebelum itu kita minum dulu. Aduh, tos lari atau capek. Ayeuna urang 6 bulan, ieu teh namina teh daun bawang pucai. Tuh. Aduh. Ngebual kenehnya dadadakan atuh dah dipang masakeun ku itu ku anu teka tinggal. Tuh pemirsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Urang cobian heula.
Mantap. Ya. Hmm. 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 Bukan nama mantap pisan. Bukan nama ieu teh krauk-krauk nanya. Meni edun pisan Ya, dangukeun. Dangukeun ya. Biasanya diselapkan asa nyogokan kan ti koeo cekelannya. Hmm. 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 Jakal itu teh aya sanguna. Jadi tosnya ditambulan. Kabita tuh. Pami aya anu hoyong, meseh kakang adanya bawang pucaina aya. Seueur. Pokoknya nama itu is good amazing. Pokoknya Aduh kagak nih. Ya teh ulah seueur teuing sebenarnya mah. Bisi bau awak. Cenah mah cekolot cenah. Kurang mengunah pisan. Susu rebutan gitunya kabita tuh. Ditemani dengan keindahan alam yang ada di Desa Cupunagara tinggal tuh. Meneta cuacanya rada mendung. Jadi sok kawatos sieun hujan ageung. Aduh pemirsa geuning kadenya lamun naik masak pucai kudu ditek-tekan heula. Soalna pemita ditek-tekan hese ditelegna. Serat gitu nanti corona. Pokoknya mah jangan lupa makan. Soalnya hilap, tong hilapnya kasahabat Ramagara Sadayana Kang Adan teh ngadamel TikTok. Aduh, itu iya nanti lumayan pan sok aya video anu dibuang sayang gitu tah. Jadi kegiatan Kang Adan ngadamelan konten tah hadir ke dinu TikTok namina teh @kangadan18. Pokoknya mah wajib di follow. Pokoknya dinya kegiatan Kang Adannya. Pokoknya vlognya ulin weh. Pegawainya ulin. Tenan naonnya dinikmati. Kalau nama aya oge hiji deui TikTokna Ramagara nyata @ramagara 0 @ramagara 18. Karena wajib di follow-nya tong hilap. Apakah keadaan badai lajeng deui ya teh badai diseepkeun soalnya ya cuacana tos hawatos beurina hujan. Pokona hatur nuhun tos nonton video ye mudah-mudahan cing kahiburnya sareng nyungkeun pidoana sareng dukunganna kasadayana mudah-mudahan ya channel Ramagara teh cing sukses supaya engke tiasa nulung kanu butuh nalang kanu susah eta soalna tujuanna. Pokona mah hatur nuhun ka para subscriber anu tos subscribe anu tos setia menonton. Pokona hapunten bilihna banyak kekurangan yang masih terlihat dalam video-video Ramagara. Malum lah soalnya masih belajar oge Kang Adan teh meskipun udah 1 tahun tapi
memang selalu ada kendala di setiap pembuatan konten Ramagara, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, terus alat-alatnya juga bisa lebih support nya supaya kualitas video sarang kualitas Liana nanti kontennya bisa lebih baik dan bisa lebih menghibur di kasadayana. Pokoknya mah hatur nuhun sakitu wae anu bisa ku Kang Adan di tayangkeun video ieu. Pokoknya mah jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Pokoknya hatur nuhun, Kang Adan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes cag. Ayo tuang deui.